Punten mak, aya naon ka abi mak? Aya naon? Geuleuh ke. Sakarana heula euy. Beget di dinya. Ya, lewat ka dieu mah. Kudu aya, ha. Naon eta teh mak? Kieu teh naon? Naon kieu? Ih, teu ngarti. Ya, anu kieu teh ya duit. Sok ka dia heula. Bayar pajak lewat. Alah. Teu gaduh artos, mak. Aningan ieu mah nu malakeun nih. Lu sok ngawadul. Teu gawat sok. Hat. Bayar gawat, bayar. Alah sia. Aing sia anu pintaran teh sia. Ieu mah aya kerjaan sebelah balik. Udah bersih. Ieu aku mah terus galak-galaknya. Tapi bade kare rencangan. Tah kitu. Ya wilayah Marabi bisi teu apal mah. Punten mak, punten. Bu bos. Yo, abi dipalak. Ini di ditu. Di mana ayeuna emak-emakna? Hayu urang samperkeun. Tuh di ditu tuh. Di tukangan mobil ibu bos. Hayu gerak. Hayu ya urang samperkeun, urang purilitkeun. Tuh man, ni emak-emak teh. Nu liwat deui euy, jamaahnya lagi pajak ah. Yeuh, mak, nah heueuh majik anak buah urang. Henteu. Fitnah eta si neng eta mah. Henteu fitnah. Sok buru mana ka dieu duitna bisa purilitkeun gerata beuheungna. Anjir, ieu mah aya leuwih galak ti urang. Urang mah asa sia dipurilitkeun beuheung. Nimbikeun deui we ah. Oh, uhun Bu Bos. Uhun, mangga artosna. Abi tadi nyuhunkeun. Tah kitu atuh lain henteu bisa dihibang geranya. Dasar emak-emak teh. Rajin aya rejeki, eta aya der aya Bu Bosna. Aing meuni keheul. Tah geningan euy, ai si emak. Kebenaran pisan euy, kare sasapu sampeurkeun ah. Nah. Selesai ah. Aus. Ai si emak ka mana ieu teh? Eueuh euy. Ah, kebenaran pisan. Aing abukan rupana di dieu. Saha tuh ieu makhluk mah nu sampah di dia? Boga dodoloan jalma teh mata kamu dialungkeun ka ditu tuh. Teuing. Saha teuing mun kelupna ieu cereudah di dieu. Anak muda. Naon si mak, ning megat. Tadi lo kumane, naon maksud dia micon sampah di dia? Micon sampah. Da urang mah micon sampah nage di dieu maling di dieu. Ya, alibi naon deh iya. Aku aing gabret ya. Di. Nah, ieu main gabrak wae si gahayam mak, sing eling mak. Sia nu sing eling micon sampah sembarangan. Tah buktina. Cih, mak bener urang mah teu micon tah di dieu. Lah, buktina. Sok siam. Mending mere cepet ka urang, mending dikebuku sapu. Cih, nah aing mah embung ah. Buru. Mending cepet, mending digabret ya. Duh. Heuh mak, ya. Aing main gabrak wae ieu, mak. Duh. Atuh ieu mah ya. Kop tah urang ridho, kop lah daripada digabrak ku emak. Oh, tak gitu anak muda. Kudu mere ka urang. Antara mun teu mere mah dikebuku aing mah. Gelak teuing geus urang marek balik lah. Oh, jonek mantap mah. Menjus deui sagala. Tapi keun we da sok mere duit budak anak muda mah aya deket jeung emak mah bager. Aya deket jeung si anak muda teh. Sok bager merean we duit sakilang dipentaan ku urang teh unggal poe. Tapi sok deui mere. Tapi ilik mah sok kuatir sakapeung. Sakapeung aing mah.